Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Patepang deui dinten ieu dinten Kemis kaping 15 Januari 2026 masih dina surat Maryam ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atat bihi, mangka datang itu Siti Maryam bihi bari mawa orok dina kaayaan tenang sabab geus diwewaraan ku malaikat Jibril. Kaumaha ka kaumna itu Siti Maryam tahmiluhu bari mangku orok. Qalu nyarari tangah hujat itu kaumna Siti Maryam bari pokna kieu, ya Maryamu, hei Maryam, lakod jiti ayeuna geuning inti datang cenah ieu ka dieu syai'an bari mawa sesuatu, bari mawa orok. Varian eta orok teh anu mungkar. Panyangkana orok hasijina sabab eueuh bapaan kitu da masih keneh awam waktu sarita. Saterasna, ya ukhta Haruna, hei dulur awewena Harun. Pan Harun teh jalma soleh, nah anjeun kitu lamun ceuk basa Sunda mah. Makana jeung teu bukti abuki ari bapa anjeun Maryam amro'a as-sauin, seseorang anu buruk, anu kalakuanana jelek, henteu bapa maneh teh soleh. Wa makanat jeung henteu deui bukti ari saha umuki inung maneh jelema anu bagian tukang lacut atau penjina, henteu solehah inung maneh teh. Nah maneh make jadi bawang orok bapaan kitu panyangkana jalma-jalma waktu sarita. Siti Maryam teu seueur carios langsung fa asyarat mangka ngisyaratkeun ieu Siti Maryam da teu kengeng nyarios teh bari puasa ilaihi ka eta orok eta Nabi Isa. Qalu nyararita deui itu jalma-jalma kaumna Siti Maryam, kaifa nukallimu, kumaha urang bisa nyarita man ka hiji jalma kana anu bukti fil mahdi masih dina aisan atau ayunan sobia masih keneh budak leutik bisa nyarita kumaha keur jempling kitu. Qala nyarios ieu orok, ini Abdullah, saenyana ari kuring ieu nu dina aisan Maryam teh Abdullah, ieu teh hamba Allah. Atani anu bakal dibere ka kuring Alkitab, kitab Injil cenah kitu. Wa ja'alani jeung dijadikeun ku Allah ka kuring nabiya, nabi. Jadi anu tiasa nyarios waktu sarita teh keur zaman Jurej, keur Nabi Yusuf, keur zaman Nabi Isa. Jurej teh cik urang Nasir mah Jos, Nabi Yusuf Joseph, jeung Nabi Isa ge Yesus ceuk manehna teh. Namina da janten robah kitu, luka kumaha. Wa ja'alani jeung dijadikeun ka kuring naon mubarakan nyaeta anu diberkati, mubarakan teh anu diberkahan nyaeta amar ma'ruf nahi mungkar, eta diberkati teh maknana kitu. Ayeuna mah kuntu di mana wae kuring ayana pasti nyaram kana kamungkaran, bakal miwarang kana kahadean. Wa ausoni jeung bakal ngawasiatkeun jeung bakal miwarang kami saur Nabi Isa bis sholati kana salat, wa zakati kana zakat, kana ngaluarkeun zakat, madum tu hayya salagi kuring masih hirup. Jadi waktu Nabi Isa mah salatna teh calik wungkul jeung sujud. Waktu Yahudi mah ruku wungkul. Waktu Nabi Sulaiman mah nyaeta berdiri wungkul. Dirangkum ku Kangjeng Rasul aya komplit nyaeta jiga salat anu ku urang unggal dinten dipigawe. Ruku, sujud, tahiyat aya ngadeg sadayana komplit. Saterasna wabaro jeung berbakti kuring biwalidati ka inung kuring, da bapa mah teu gaduh ka inungna we ka Siti Maryam. Walam naj'a jeung henteu dijadikeun ka kuring jabaron kana sombong, syakian jeung kana kecelakaan. Kitu Nabi Isa diisyaratkeunana baka jadi jalma anu soleh. Saterasna wassalamu jeung ari kasalametan alaya eta pikeun kuring waktu sarita. Iraha kasalametan dipaparin ku Allah yauma walidu dina dintenan dilahirkeun
kami saur Nabi Isa. Wa yauma amutu jeung dina poean dimaotkeun atawa dimaotan ku saha waktu harita teh ku urang Romawi sareng Yahudi. Tapi ku Allah diangkat disalametkeun teu maot dan nu maot mah Yudas Iskariot anu subihalahum dijigakeun atau dimirepkeun sareng Nabi Isa. Wa yauma jeung dina poean ab'asu dibangkitkeun deui hayya sadayana hirup. Jadi Nabi Isa mah dan teu maot, anya nama diangkat ka langit, anu maot mah nyata Yudas Iskariot anu nuduhkeun itu Nabi Isa dina mimbar. Nabi Isa diangkat ka langit, anu maot mah nyata Yudas Iskariot urang Yahudi. Barakallahu li wa lakum, mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.